Bismillahirrahmanirrahim. Raskeun hancak kitab Ihya Ulumuddin halaman 35. Jilid hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitil qurun. Ila hadratin malikul kutubil ladzina alamna malapatim. Khususon ila hadrati malik padal kitab Imam Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustamilu sareng ngurung non rubul ibadati seperempatina pirang-pirang ibadah ala asroti kutubin kana 10 pirang-pirang kitab. Kitabil ilmi kahiji kitab ilmu wa kitabi qawaidil aqaid sareng kitab qawaidul aqaid wa kitabi asrori toharoh wa kitabi asrori sholati wa kitabi asrori zakati. Rahasia salat jeung rahasia zakat. Wa kitabi asrori siyami sareng kitab asrori siyam wa kitabi asroril haji wa kitabi adabi tilawatil Quran wa kitabi adkari wa da'awati sareng pirang-pirang doa wa kitabi tartibil aurodi sareng tartibna pirang-pirang aurod pil auqati dina pirang-pirang waktu. Wa amarubul adati sareng anapun ari seperempatina adat kebiasaan payustamilu mangka ngurung itu rubul adat alal asroti kutubi kana 10 pirang-pirang kitab. Kitabi adabil akli, kitab adab bandahar, kitabi adabi nikah, adab nikah, wa kitabi ahkamil kasbi, kitab pirang-pirang hukum ngasab, wa kitabil halali sareng kitab ngajelaskeun halal jeung haram, wa kitabi adabi suhbati sareng kitab adab tata kramana babarengan, wal muasyarati sareng bergaul bermasyarakat, ma'a asnafil kholqi sarta pirang-pirang golongan, wa kitabil ujlati sareng pirang-pirang kitab ujlah nyorangan, wa kitabi adabi sapari sareng kitab adab sapar papangkatan, wa kitabi simai sareng ngupingkeun, wal wujdi sareng kitab wujdi kitab cocok hate, wa kitabil amril bil ma'ruf sareng kitab marentah kana hade bil ma'ruf wa nahi sareng ngararang anil munkari jauh tina munkar. Wa kitabil adabil maisah sareng kitab adab maisah kahirupan, wal ahlaki nubuwati sareng ngajelaskeun akhlak kanabian. Wa amarubul muhlikati sareng anapun seperempat tina pirang-pirang anu matak ngaruksak ilmu nu matak ngaruksak payustamilu mangka ngurung itu rubul muhlikat al asroti kutubi kana 10 pirang-pirang kitab. Kitab bisarhi ajaibil qalbi, kitab ngajelaskeun keanehan-keanehan hate, wa kitab riyadatin nafsi sareng kitab riyadohna nafsi ngalatih jiwa, wa kitab apati syahwataini sareng kitab bahayana dua syahwat, syahwatul batni tegasna mah syahwat beuteung, wa syahwatul parji syahwat parji, wa kitab apati lisani sareng kitab pancabayana lisan bahayana lisan, wa kitabi apatil godobi sareng kitab bahayana ambek, wal hikdi sareng hikdi ngunek-ngunek, wal hasadi sareng iri dengki, wa kitabi damid dunia sareng kitab moyokna kana dunia, wa kitabi damil mari sareng kitab moyok kana harta, wal buhli sareng moyok kana koret, wa kitab damil jai sareng kitab moyokna kana pangkat atau komara, wari ai sareng moyok kana ria, wa kitab damil kibri sareng moyokna kana takabur, wal ujbi sareng ujub berbangga diri, wa kitab damil gururi sareng kitab moyokna kana eta ngabujuk. Wa amarubul munjiati sareng anapun saperpatina pirang-pirang nu nyalametkeun payustamilu tangurung itu rubul munjiat ala asroti kitab kana 10 pirang-pirang kitab.
Kitab taubati, kitab tobat ngajelaskeun tobat, wa kitab sobri sareng kitab ngajelaskeun sabar, wa syukri sareng bersyukur, wa kitabil khaufi sareng kitab khauf, sieun wa rojai sareng roja ngarep harap ngarep-ngarep, wa kitabil pakri sareng kitab pakir ngajelaskeun masalah pakir, wa juhdi sareng juhud, wa kitabi tauhidi sareng kitab tauhid, wa tawakkuli sareng tawakal, wa kitabi syauqi sareng ngajelaskeun syauk rindu, wal unsi sareng betah, wa ridho sareng ridho, wa kitabi niati sareng kitab niat, wasodak wasodaki sareng wasidiki sareng jujur, wal ikhlasi sareng ikhlas, wa kitabil muraqabah sareng kitab muraqabah ngarasa ditaliti ku Allah, wal muhasabah sareng muhasabah, wa kitabi tafakuri sareng kitab tafakur, wa kitabi dikril mauti sareng ngajelaskeun eling kana maut, inget kana maut, pa amarubul ibadati mangkana pon ari seperempatnya tina pirang-pirang ibadah. Padkuru rek nyaritakeun kaula pi dina itu rubul ibadah, min khofaya tina pirang-pirang anu samar ada biha adabna itu ibadah, wadako iki sunaniha sareng pirang-pirang jero-jerona pirang-pirang sunahna itu ibadah, wa asrori muaniha sareng rahasia pirang-pirang maaniha pirang-pirang maknana itu ibadah, makana perkara yad toru anu banget butuh no sahal alimu jalma nu berilmu al amila anu ngamalkeun ilahi kana eta emak, bal balik teh yakunu teu kabuktian saha jalma ulama ulahirat layakunu teu kabuktian min ulama ilahirat ti golongan ulama akhirat saha jalma layu toli anu teu ningalian si man alaihi kana eta mawak sarudalika sareng lobana perkara mimaya tina perkara uhmila anu geus di anggurkeun eta ma pipanil fikhiyati tina pan jurusan pirang-pirang ilmu fikih, wa amarubul adati sareng anapun seperempat tina adat pirang-pirang adat, padkuru rek nyaritakeun kala pi dina tarubul adat asrarul muamalah kana pirang-pirang rahasiana pirang-pirang muamalah, al jariyati anu berjalan bainal khalqi antara makhluk wa agwariha sareng pirang-pirang agwari samarna eta muamalah, wadako iku sunaniha sareng pirang-pirang jero-jerona sunah-sunahna itu muamalah, wa khofayal waroi sareng anu samarna tina apik, pi mujariha dina pirang tempat berjalana itu muamalah, wahia sareng ari itu khofayal waro mimma eta tina perkara layas tagni anu teu nyugihkeun ka kami anha tina itu khofayal waro sahal mutadayyinu jalma anu beragama, wa amarubul muhlikati anapun seperempat tina pirang-pirang ilmu nu ngaruksak teh padkuru nyaritakeun kala pi dina itu rubul muhlikat kula hulukin kana setiap akhlak madmumin anu dicawad, waroda sareng geus datang naon Al-Qur'an bi imatotihi kana miceuna itu kuli hulukin, wa tazkiyatin nafsi sareng kana ngabersihkeun hate anhu tina itu hulukil madmumah, wa tahirul qalbi sareng ngabersihkeun hate minhu tina itu hulukil madmumah, wadkuru rek nyaritakeun kaula min kulli wahidin dina setiap saban-saban sahiji min tilkal akhlaqi tina itu pirang-pirang akhlak, haduhu bagiana itu kullu hulukin madmumah, wa haqiqatuhu sareng kana hakikatna itu kullu hulukin madmumah, sumad kuru turu nyaritakeun kaula sababuhu
sababuhu kana sababna itu kulumadu mah aladi anu minhu tina itu sabab bitawallad ku moncor sumal apati tuluy kana pirang-pirang pancabaya alati anu alaiha kana itu lati tatarot tabu eta teh berjalan atau berkelanjutan itu apat al alamati kana pirang-pirang tandana alati anu biha kalawan itu alamat tuta ripu eta dikanyahokeun itu alamat sumaturiku tuluy dijelaskeun sumaturikul mualajati tuluy ngejelaskeun ngubaranana alati anu bihaku itu mualajah min hatina itu min hatina itu tilkal akhlak yatahallasu salamat si jalma kulladalika ka ari sakabehna itu tilkal akhlak makrunan eta teh anu dibarengan bisyawahidil ayati ku pirang-pirang dalilna pirang-pirang ayat wal ahbari sareng pirang-pirang dalilna hadis wal asari sareng pirang-pirang tapak lacakna para sahabat wa marubul munjiati sareng anapun seperempat tina ilmu munjiat wadkuru nyaritakeun kaula fi dina itu rubul munjiat kula khulukin kana setiap akhlak mahmudin anu dipuji wahislata sareng kana perkara marghubin anu dipikaresep naon piha dina itu mahmudin wahislot khulukin mahmudin atau wahislatu marghubin min husulil muqarrabina tina pirang-pirang tingkah jalma anu muqarrabin wasidikin sareng pirang-pirang sidikin alati anu bihaku itu husulil muqarrabin yataqarrabu eta gawe deus sal abdu sya'bumir rabbil alamin ti pangeran nu ngatur alam wadkuru sareng rek nyaritakeun qala pikuli hislatin dina kana ieu perkara kana saban-saban dina setiap ieu perkara haddaha kana batasana itu kulu hislah wa haqiqatuha sareng hakikatna itu kulu hislatan wa sababuha sareng sababna itu kulu hislatan alladhi anu bihiku itu sabab tajtalibu maka katarik itu kulu hislat wasamratuha sareng kana buahna itu hislat alati anu min hatina itu lati tustafadu anu dialap paedah itu hislot wa alamatiha sareng ciri-cirina itu hislatin bagian alati anu bihaku itu hislotet tuta'rifu dikanyahokeun hislatan wa padilatuha sareng padilahna itu hislot alati anu li ajlihi karena arah-arahna itu lati pihadina itu hislatan biar gobu resep si jalma ma'ama sarta perkara waroda anu datang itu ma pihadina itu hislata min syawahidi syar'i tina pirang-pirang dalilna hukum syara wal akli sareng dalil akli walaqad sonapa yakinya tangarang sahana sumanu sapi badi hadihil ma'ani dina sawarehna ieu pirang-pirang makna kutubi pirang-pirang kana pirang-pirang kutuban kana pirang-pirang kitab walakin tatapina yatamayyazu bakal berbeda non hadal kutub kitab ieu kitab an hatina ieu kitab bi khamsati umurin kana 5 pirang-pirang perkara al awalu ari anu kahijina haluma eta teh ngudarna kana perkara akoda anu geus nyangreudkeun si enas ku kana eta ma wa kaspu ma sareng mukakeun emak ajmalu anu geus ngagemblengkeun si enas ku kana eta emak tanu kahiji
Asani sareng nu kaduana teh tartibu eta tartibu mah eta nartibkeun perkara bidada bidadauh anu geus misahkeun si nasu kana eta mah wanado sareng geus nyusun perkara paroku anu geus misahkeun si nasu kana eta mah. Asal isu sareng nu katiluna eta iza zuma ngaringkesna perkara towalu anu geus manjangkeun si nasu kana eta mah wadob tu sareng geus matok wadob tu sareng matokna eta mah qararuhu anu geus netepkeun si nasu kana eta mah. Arabi wari nu kaeta nu kaopatna teh hadfu mah ngabuangna perkara qararuhu anu geus ngabulak-balik si nasu kana eta mah wa isbatu sareng anu geus sareng napakana perkara hararuhu anu geus ngaluskeun si nasu kana eta mah. Al-khamisu ari nu kalimana teh bihaqo ikul umuri kan kaeta nganyatakeun perkara gomidotin anu samar itasot anu hese ala afhamin kana pirang-pirang paham. Lam yata'arradu anu teu dijelaskeun laha kana ieu umur bikutubi asli dina pirang-pirang kitab aslan sama sekali. Ida kudim karena ari sakabehna teh wa intawarroda sok sanajan ngadatangkeun sinas ala minhaji wahidin kana jalan anu sahiji pala mustankiru mangka henteu inkar ayata parodayan mencil naon kulu wahidin saban-saban sahiji minas salikin ti golongan salikin kabeh bitan bihi kana ngelingan li amri kana perkara yahusu anu khusus itu kulu wahid hukana itu amrin wayak palu sareng poho anhu tina itu amrin teh rofaqo babaturana itu kulu amrin aulayak pulu atawa poho itu kulu amrin antan bihi atawa poho antan bihi tina ngelingan walakin akan tetapi yashu poho itu kulu amrin an irodihi tina ngadatangkeunana itu amrin pil kutubi dina pirang-pirang kitab aula atawa henteu poho si kulu amrin yasadu nyaksi walakin akan tetap aula yasu atawa henteu poho si kulu amrin walakin akan tetapi yusarifu mengkolkeun kulu amrin an kaspil gotoi tina mukakeun tutup-tutup anhu tina itu kulu amrin naon sorifu anu mengkolkeun pahadihil hawasu mangkari sakabehna eta hawasu kaistimewaan hadal kitab ieu pirang-pirang kitab maka kaunihi sarta kabuktiana hadal kitab hawian eta anu ngurung majami'i hadhil ulumi kana sakabehna ieu pirang-pirang ilmu wa inna maha malapastina ngajuru ngadorong ala tak sisi hadal kitab kana ngabanguna ieu pirang-pirang kitab ala arba'in kana saperopatna naon amroni dua perkara ahaduha ari salah sahijina tina itu amroti wa huwa sareng ari itu ahad te albaisu eta anu ngadorong al asliu anu pokok ana hada tartiba sanyana kana ieu tartib pitahqiqi dina ngayatakeun wa tafhimi sareng mere paham kadaruri sapertikeun anu babari nu gampang li anal ilma karena sanyana ilmu ala di anu ya tawajjahu anu dipake menghadap bihi ku ieu ilmu teh ilal akhirati ka akhirat
yan kosimu eta teh narima kabagi itu ilmu ila ilmil muamalah kana ilmu muamalah wa ilmu mukasyafah sareng ilmu mukasyafah wa ani sareng ngamaksud kaula bil ilmil mukasyafah ku ilmu mukasyafah teh makana perkara yatlubu anu disupri min hutina itu kaspal maklumi naon kaspul maklumi mukakeun anu dikanyahokeun pakot wungkul wa ani sareng ngamaksud kaula bi ilmil muamalah ku ilmu muamalah makana perkara yutlabu anu disupri min hutina itu ma'akas pil amalu sarta mukakeun naon al amalu ngamalkeun bihi kana eta wal maksudu sareng ari anu dimaksud min hadal kitab tina ieu kitab eta ilmu muamalah pakot unggul dunal ilmil mukasyafah lain masalah ilmu mukasyafah alati anu latarah laruh sota anu teu aya kamurahan piida iha dina ngamashhurkeuna ieu ilmil mukasyafah al kutuba kana pirang-pirang kitab wa ingkana sanajan kabuktian naon hiya itu ilmu mukasyafah wayatul maksudin eta teh panungtungan tujuan atau libina anu nyupri kabeh wa mat mahi sareng tempat ngalirikna Muhammad mahina di sareng tempat ngalirikna asodikina para sidikin wa ilmu muamalah sareng ilmu muamalah torikun eta teh jalan ilahi kana itu ilmu muamalah walakin akan tetapi lam yatakalam henteu ngadawuhan saal anbiya para nabi shalawatullahu alaihim holki sarta makhluk ila pil ilmi toriki kajabadina ilmu torikoh wal irsyadi sareng nuduhkeun ilahi kana itu ilmi torikoh wa amal ilmu mukasyafah sareng anapun ilmu mukasyafah palam yatakalamu mangka henteu nyarioskeun itu anbiya pihi dina itu ilmu mukasyafah ila birumuzi kajabaku ngagunakeun isyarah wal imai sareng teges nama isyarah ala sabili tamsili netepan kana jalan perumpamaan wa ila jamali sareng gemblengkeun nana sareng ngagembleng wa ijmali sareng ngagemblengkeun naonana ilman ilmuna minhum ti itu anbiya bikusuri afhamil kholqi kana kurangna pemahaman makhluk anil ihtimali tina nanggung wal ulama sareng ari pirang-pirang ulama warasatul anbiya'i eta teh pirang-pirang pewaris para nabi pama mangka teu aya lahum pikeun itu ulama naon sabilun jalan ilal aduli tina pindah kana pindah anin nahji taksi tina jalan turut wal iktidai sareng teges nama turut summa inal ilma muamalah tuluy arisanya na ilmu muamalah teh eta yan kosimu narima kabagi ila ilmu dohir kahiji ilmu dohir ani ngamaksud kaula teh al ilma kana ilmu bi amalin kana pirang-pirang amal al jawarihi anu bangsa anggota badan tanu kahiji wa ila ilmi batin sareng kadua kana ilmu batin ani ngamaksud kaula teh al ilma kana nganyahokeun bi amalil qulubi kana pirang-pirang amal pirang-pirang hate wal jari sareng anu berjalan alal jawarihi kana pirang-pirang anggota badan ima adatan secara kebiasaan wa ima ibadatan atau ibadah wal waridu sareng ari anu datang alal qulubi kana pirang-pirang hate alati anu hiari tulati teh bi hukmil ihtibabi eta ku dihukuman anu ihtibab kahalangan anil hawasi tina panca indra minal alamil malakuti ti alam malakut alam malaikat imam mahmudin anu dipuji wa imam madmumin atawa anu dicacad
pabil wajibi kalawan wajib in kosama tah narima kabagi non hadal ilmu ya ilmu ila roini kana dua bagian dohirin tegasna manu dohir wa batinin sareng kadua anu batin wasatri dohiru sareng ari bagian ilmu nu dohir teh al mutaliku anu pantes bil jawri kana anggota badan al qasimu eta teh in qasamu eta teh narima kabagi itu sarti dohir ila adatin kana adat kebiasaan wa ibadatin sareng kana ibadah wasatrul batin sareng ari anu bagian batin al batin wari batin al muta'aliku eta anu cumantel bi ahwalil qalbi kana pirang-pirang tingkah ate wa ahlakin nafsi sareng pirang-pirang akhlak na nafsu in kosamu eta narima kabagi itu satrul batin ila madmumin kana anu dicacad wa mahmudin sareng kana anu dipuji pakana mangka kabuktian non al majmui anu jumlah totalna arbatu aksamin eta teh aya 4 pirang-pirang bagian wala yasudu sareng teu kaluar naon nadru ningali bi ilmil muamalah dina ilmu muamalah anil hadil aksami tina ieu pirang-pirang bagian alba isu ari anu ngadorong asani anu kadua ini sanyana kami tero itu eta ningali kami arubata kana ayana resep min tolabatil ilmi tina pirang-pirang nyupre ilmu sodaqatan kana anu bener pil fikhi dina fikih aladi anu solah anu geus beres itu ladi ingdama disandingeun jalma layah fa anu henteu sama layah khofu anu teu sieun si man Allah ka Gusti Allah wa ta'ala bari mahaluhur Allah al mutadari'u anu tumandang ngalakonan bihi kana itu fikih kana itu ilmu fikih ila mubahati kana keagungan wa il istidhari sareng kana ngadohirkeun bijahi kana pangkat nasiman wa manjilatihi sareng kedudukan nasiman fil munafasati dina palus-alus wawa sareng ari itu fikih teh murotibun eta anu ditartibkeun ala arba'in kana 4/4 bagian wal mutazayyin sareng jalma anu make perhiasan baziyin ku perhiasan al mahbubin anu dipika resep mahbubun tegese anu dipika resep palam abud mangka henteu jauh kaula ayakuna kabuktian tadawirul kitabi ngagambarkeun kitab bisurotil fikhi ku gambaran ilmu fikih talatupan karena walasna pil istidrojil kulubi dina narikna pirang-pirang hate walihada karena palam abud henteu jauh talatupan wala sahabaduman sebagian jalma Roma anu ngamaksud si man istimala takulubi kana condongna pirang-pirang hate aruusi para pamimpin kana pamimpin ila pawodiu
ila pawadi'u ila tibi kana kedokteran pawadi'u ma tuluy nyimpen si man ala hayati takwimi kana tingkah takwim ngadegkeun anujumi pirang-pirang bintang mauduan anu disimpen jidawali dina pirang-pirang jadwal warukuma sareng kana pirang-pirang tulisan wasamau sareng ngangaranan hukana ieu pawadi'u takwimu sihati kana ngadegkeun sehat liyakuna supaya bukti ansumun ansuhum betahna itu ruus bidalikal jinsi ku itu jenis jadaban eta teh anu narik lahung kana itu ruus ilal mutolaati kana mutolaah watala tupi sareng ari welas tidak bil kulubi eta dina narikna pirang-pirang hate ilal ilmi kana ilmu ala di anu yapidu anu maedahkeun ladi hayatul abadi kana kahirupan anu abadi. Ahamu eta leuwih penting mina talatupi tina welas fi ijtidabiha tina narikna itu kulub ila tibi kana kedokteran ala di anu layapidu anu teu maedahkeun ladi ila sihatil jasadi kajaba sehatna jasad. Pasamrotu hadal ilmi mangka ari buahna ieu ilmu teh tibul kulubi eta teh kedokteranna pirang-pirang hate wal arwahi sareng kedokteran pirang-pirang ruh al mutasolu anu geus dipake tepi naon bihi ieu tibul kulub ila hayatin kana hirup tadumu anu langgeng ieu hayat abadan ila salawasna ila badi kajawa pirang-pirang cangkang eta fainun di mana minhu tina itu al mutawassil atibu ari ilmu kedokteran ala di anu yu'allaju anu di ubaran bihi ku itu ladi naon al ajsadu pirang-pirang jasad wahia sareng ari itu ajsad teh ma'rudatun eta anu diasongkeun bidarurati ku kana gampangna lil fasadi kana ruksak bi aqrobil amadi dina pangdekeutna zaman panas alu tuluy nyuhunkeun kaula Allah ka Gusti Allah subhanahu wa suci Allah taufiq kana paring taufik lirosadi kana kabeneran wasadadi sareng tegasna maka beneran innahu sanyana Allah teh karimun eta anu mulia jawadun tur anu bageuran alhamdulillahirabbil alamin.